wallazi yatawaffakum billail, Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting, dikaluarkeun ruh tamyiz, haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah, summa yab'atsukum fi, ti beurang dihudangkeun urang digawe, wa ya'lamu ma jarahtum, Allah nyahueun kana naon nu ku urang dipigar. Hirup urang sare hudang gawe, sare hudang gare, sare hudang gawe, kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma, datang ka ajal kabeh geus aya dokumena ajal-ajal urang. Dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu, dek diberes sugih atawa susah, geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteung, berarti can datang ajal urang sakitu bae. Ya di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang. Jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal. Sare ti peuting, udang ti beurang, gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui. Nu jelas nu geus umurna bangsa 60 70 moal kebal deui tah mah. Dijamin moal deui geus. Nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si mbak bloon teh mah aki-aki teh nyaho ka kuburan teh mah si aki-aki nurug cupu teh mah budak teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae, teu pantes geus deukeut jasa ka ajal. Nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang, nyana geus ngomong kos kitu tah. Kos kitu nama sadar, tapi nyana teh sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon tah aki-aki. Atuh ge mah si aki-aki make HP mah boga opat keneh. Tolong tah aki-aki ya Allah. Make SMS-an keneh. Aduh, aing garetek gadegena ge. Aya aki-aki SMS getek ya. Masya Allah karim, nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma. Paeh ketika datang ajal, paeh khurujur ruh anil badan, ruhul hayat keluar ti awak, paeh. Apa enggeus san datang kadinya hehe, summa ilaihi marji'ukum, jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah. Geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun, summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih sararieun jasa sing hade, jasa sing hade jasa. Duh cenah kiai, asana kula mah keur ngora loba jasa dosa, asana moal dihampura. Hehehe, blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa, apan pangeranna maha Ghafur. Ghafur teh hartina wazan paulun, cek tukang ngaji mah segat mubalaghah, maha hampura, sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing, pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok, ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok, bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae di blon meureun. Tobat, asal tobat ka Gusti.
mentek nu bahaya memutuskan rahmat eta ulah ngalamun bedi mah dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mah mal dihampuran dek maling di bed eta belum dah jelema inna rahmati wasi'at kulla syai inna rahmati sawaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus tiheula urang mah boga pangeran teh maha ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula pernah zina baheula naudzubillah min zalik bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun ku baheula. Nah tobat ka Gusti Allah ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti ampura dosa abdi baheula hiji abdi sok main koprok main dadu main rolet aduh ampura deres mun menang melehan bae Gusti saya teh tobat cak Gusti Allah ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwanya na boga pangeran nu ngaran Allah nya keur mentah hampura ka Allah aing teh cak Gusti Allah berarti nyahoun nya ka pangeran nu bener aing jeung aing teh maha gopor geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga. Ya Allah aya lenong main deui aduh cek Gusti kamari geus tobat ka aing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah astagfirullah astagfirullah Gusti oh nyahoeun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siak keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya nama tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyieun sia kabarieun salah kuari salah deui bae hampura deui ku mah hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ke mana eta tas maja aduh barang nyieun salah deui ka 3 kali gas indet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anak indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah haram gas aya teh hayang denge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ya indet sia hampura urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah panai 2 mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajangan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake. Ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura jadi urang boga pangeranana Ghafurur alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu
nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna, nomor katilu azam ala yauda ngazam moal balik deui salamet geus mendak lamun teh kitu disebut tobat sambal suha mal deui ayo lada jasa ayo isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambal ngaranna pos awewe ngalahirkeun ngomong deui anu ngomong deui ge biasa menang 40 bae huhahe melendung deui tobat sambal pas gitu kan. Aduh, Masya Allah dihitung-hitung deh geus 14 ana eleh kotok ngileungleup tuh masalah sih katerusanana ieu wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang ngeuweuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieuweuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngeuweuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngeuweuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah numehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan legegan Gusti obat teh modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadah sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lage kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar rual boh meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simki makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna make naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema na ge aya kuari di dieu ka tadi ge sasalaman jeung pura iya aya ya Allah lalakon harta sig hade
daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada seteu wah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di beladinya tak aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cek buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin oh ulah naik yang siapa Ali Sadikin wawasannya luas oh bener tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku hari Masya Allah keluarga terus kebelah dia namun kukula diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dia waktu ayah anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh benernya anak katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala sentelah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang kali deres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana heuh bener nya sasalaman tadi ge sasalaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi henteu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anak lagi bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lengser Soeharto jambungeun lengser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugiannya $590 triliun
ji ulah dikira macem-macem ku ari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia dia tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain orang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu ku ari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing sia nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur dicoba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun siapa bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu lempangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah masal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh deuk ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur tunjukkeun bupati tunjukkeun camat tunjukkeun Gusti lurah nu mantap aya bae ta lurah teh anu kamari bangkawarah poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadihi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ga aing dipake bobogohan jeung gerang karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fauqa ibadihi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu keneh nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadihi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli nu pake ngadengekeun segala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pageto mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pakai hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep
kajero keluar kajero keluar kajero ke oksigen alam ti Gusti sing ade teh ketika kurang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya teh panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing ade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Iya tuh guys kok itu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah. Ye horegana lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa. Ngan memeh datang ke hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat. Aing mandek diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia kadinya. Geus datang encan lamun keyakinan sia geus datang kadinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan keyakinan mah bisa payah kalaparan sia. Ulah tetep bae sapoe. Sapoe geus nu mere dahar meng nginum ji aing jadi kos kieu ya. Geus jadi kunang-kunang po apa ya geus kurang keyakinan sebab naon? Sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teh kudu hese Imam Syafi'i mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuna naonan tareungit datang ka nyana coba jeun panyakit eta reungit nyana cicing bae cak kunaon tu reungit ka dinya caplok pan eta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga keyakinan model cak-cak menang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteung sore datang ieu gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imana derhiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal keluar bae tah diparatok teh huluna cek kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon ya henteu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ieu nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi ji gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang henteu daun henteu dahareun nu daratangna atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak-cak kadengena doang kurang padahal mah Allah jika dengena ku urang cek lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji lo urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aya aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh sehato ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh sehato ilah hese tah dibere contoh ku sehato ilah teh datang henteu sia keyakinan sia kadinya
datang ke manuk maka ikhtiar kene ngan sakit itulah datang ke cak-cak geus ikhtiar sama sekali. Urang datang ke mana kudu aya nu nuntun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakan supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat didinya nikmat hirup geus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih. Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba. Di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah. Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang. Likuli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuhu urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun dek di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun urang salat urang puasa urang zakat urang ngaji urang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngajedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat nu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catat tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka catat ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngabonceng simba cak anu katuhu ulah ka catat ulah ka sabar heula nan sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun berangnya ngabonceng simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natas kisah Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacang keng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjaknya susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca geus tobat geus boleh catet lamun datang ka isuk deui nyana teh datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catat Masya Allah karim mendak sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafadzah